anu kawentar ka mana-mana. Ngaranna situ Bagendit. Baheulana aya hiji randa beunghar anu kacidak ditna. Ngaran aslina mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacidak pisan kumedna. Taya nu direk deui kana kakubadadak. Kakayaan bro di juru, bro di pantai. Kacaturkeun kerusum panen, di ditu di dieu ceuyah di baruat. Matani nguruskeun panen anu sakitu abana. Nya anda eta sawah teh sakitu legana. Berat ngajual pareka jelema kumat eta. Atuh yos Kang, daripada aya masalah ieu teh centeng-centengna caritana bakal leuwih panjang. Indet teh bener-bener kumat Gusti asa kalanya ngajual pareka. Nya atuh da Kang, urang mah jelema teu boga kudu narima nasib ti nu maha kawasa. Naonnya anu ditengan ku nyindit teh, tangges loba musik teh hayang pare. Nya atuh Kang, ayeuna mah atos we bisi kadangun kuno lainna. Tani sok ngalakukeun naon bae anu bisa dilakukeun sangkan dina kahirupana ngandung kabagjaan. Hayu atuh Kang, urang ngajual pare. Aya patani anu indit ka sawahna Nyi Endit edek ngajual pare. Manehna kapaksa narima duit di si centeng anu henteu sabaraha. Pangos pare teh sabaraha? Sami we jeung nu baheula. Nah, atuh naik kan geus teh hidup ditaikeun. Heeh, dia teh balik. Centeng sawe tadi datang. Biasa we petani-petani nu ngajual pare. Kade ulah ditaikeun hargana. Nuhunnya ya geus dipikeun ka para petani. Terus si Asep jeung Neni balik. Kunaon Gusti rup orang teh teu robah-robah. Jeung deui iraha Allah teh ngalaknat si janda kumet teh. Geus empe tong tarik deui si kadengen ku batur. Ayeuna mah kudu sabar da engke ge da Allah mah Maha Adil. Ma centeng pare teh geus kabeli kabeh. Geus hayang ningali mah tinggal we ka saung tuh pare geus pinuh. Juga ka sawah balik. Sakedeung deui ge manehna mah ngakabeakan beas bakal beli ka urang. Beberapa minggu saenggeusna warga kabeakan beas, matani oge kabaringungan. Kunaon nyi cek tadi teh ngolong wae. Aduh Kang, beas teh resep. Nya kudu meser deui ka nyindit anu hargana ge 5 kali lipat. Sing sabar we nyi da arwah mah kudu bisa pasar. Mangsa keur panas-panasna panan poe aya nini bongkok anu kerempang di tungtung desa. Manehna ngalewatan hiji imah warga anu kampungna pikarunyaeun. Duh, karunya pisan. Pribumi di dieu teh maralat gara-gara ku pari pola hiji jelema kudu gara-gara diangeuskeun. Manehna lempang nyemperkeun hiji pribumi. Neng punten bade tumaros, mangga nih di mana Nini biasa mendakan jalmi anu pembeungharna. Oh Nyi Endit, Nini tinggal lempeng belok ka kence, bakal aya imah panggedena aya piyoge naon Nyi? Nini kur hayang nyungkeun sedekah. Ah, percuma nih bakal mah dibere ku Nyi Endit mah, pami Nini hayang uang mah mangga we di abis aya-aya. Ah, tekengeng Nyi, wios ini mah hayang ningal kumaha reaksina pami aya nu nyungkeun sedekah. Oh nyamun atuh. Neng punten pangwartosankeun ka sadaya pribumi supaya siap-siap lantaran bakal aya caah gede. Ah pirok we bakal aya cah gede dah halodo kieu. Teu heureuy Nini mah, ini teh bade masih hanukuman ka Nyi Endit. Ku kitu enggal gerang ngarungsi heula canda kata sadaya anu dipidoga. Si Nini indit ninggalkeun si Neng anu kodaan keur kabingungan. Teu lila datang Asep jeung Nyi Neni. Kaburuan imah si Neng bari nanya ka si Neng. Neng, punten sapu eta dihandap. Neng, ah teh Neni, Asep. Nah, katingalina ulang-ulang kitu. Dieu teh aya Nini bongkok nanyakeun Nyi Endit bade ngawartosan bakal aya caah bumi kedah ngungsi. Manya ah nes kitu kalodona. Ya, Asep matak abi ulang-ulang ge. Hayu akang urang geura beberes bisa nunjuk sini nih bener. Mangga Neng. Mangga.
bari mikirkeun naon bae anu edek dibawa. Centeng tinggal ieu sawah kan nilaga kieu ieu teh nurah. Mau nyai menilaga pisan. Ayeuna mah ongan kabeh petani, ejeng kuncen. Urang dek nanyakeun panen. Mohon nyai. Keur mejehna rariweuh, Nini bongkok anu katingalina keur lapar nyamperkeun imah Nyi Endit. Sugan aya piulas dah henteu. Nini mongkok, ulah wani-wani mana ini caka dia. Berani gaji gitu. Ini kudu butuh piulasna. Ini geus sabaraha poe teu ngadahar sangu. Sugan we aya susah sesa. Paduli emang orang ini mana juga kayak itu meuli sorangan. Nindit keluar, Nini bade nyukeun sedekah. Akhirna Nyi Endit kaluar ti imahna. Sasi gogorokan di imah batur ngaganggu wae. Nini nah gogorokan di imah batur. Nini bade nyukeun susah sesa. Nini tos sabaraha poe teu acan emam sugan we aya susah sesa sangu. Lah, nah habat minta ka urang. Oh, Nini juga idit ka itu bisi pabalaler di dia. Eta si Nini teh teu init-init wae. Si Nini tuluy nancepkeun itekna di buruan imah Nyi Endit, bari keheul ngagenop. Endit Gusti Maha Kuasa mere rezeki sakitu reana, tapi maneh teu bersyukur dasar kuman. Nini teh ngahukum urang, tingali urang loba anak buah, sakali dengar pasti bakal paeh. Entong repot ngusir Nini gerek nyingkah asalnya bisa nyebut ya itu. Dasar Nini gelo sakali cabut ge pasti langsung kacabut. Nyi Endit nyobaan eta nyabut eta ieu, tapi teu cabut-cabut wae. Akhirna Nyi Endit kagoron centengna. Si Centeng nyobaan nyabut eta ieu, tapi teu cabut-cabut wae. Centeng pang nyabutkeun eta. Lamun teu cabut gaji maneh kurang potong. Aduh nih, caka cabut pageuh pisan. Ini cabut. Akhirna si Nini nyabut eta ieu. Tina urut eta ieu ngaburil cai anu badan. Dina samun cangeun satuur tepi kang ngeukeum Nyi Endit. Tolong! Dit ieu hukuman jeung maneh cai mata ieu pribumi anu sangsara gara-gara maneh bakal tilelep. Si Nini ngayos teuing ka mana, antukna caina beki gede, malahan mah ngeueung sakujur anu aya di dinya. Nyi Endit teu kaburu nyalametkeun kakayaanna anu ngagunuk, anu ayeuna jadi situ anu ngaranna Situ Bagendit. Maot tina ngaran Nyi Endit. Asli mah Nyi Bagendit. Baiklah potong we. Terubah. Bes ya tuh. Tadi biasa ngulon wae. Kan atuh Erna mana? Bakal sering ke ngomong. Si Ima karunya. Sakatu. Tengah balik kemana neng? Belok ke kiri. Joggan kayak obat tanaga. Sok. Geus aya hiji kakaras.